terus-terusan kuari ngahajar Israel lamun carita hawa nafsu mak geus tanggung ngan lain carita hawa nafsu carita memperjuangkeun kuari geus kadesek Israel teh aya nu paehna ribuan sarua bae sadegeun nya mah pan saeutik jadi kuari aya sisa-sisa ada saeutik aju salah letres deui salah letres tentara Yahudi teh dikiriman ku Amerika 20.000 ti Amerika datang ka ditu umpung perang tentara Amerika salah letres deh sarua maha kawasa Allah saya urang menceritakan maha kawasa Allah dikirim ti Amerika ke Israel datang ka ditu umpung perang ya kumaha cok ayo cak panglima Amerika terus dia dikirim ka ditu tita perang kunaon embung panglima bae cenah turun ka dieu kuari rembungan perang nu mantak embung kunaon lantaran kadang-kadang aya prajurit datang secara gaib langsung nembakan kente ditembak kabeh saparo aya ngobrol jeung disingcieuna deuk kumaha teh stresna perang sia hayo sia neraka di hareupeun sia nyana kan bingung stres lah nu aya satu kadua boga senjata anu 2 kilometer leuwih bisa nembus ieu Palestina aneh 2 kilo geus tenang-tenang we kieu tentara Yahudi teh dihajar ti jauh cek golepak coba cek nu sejen ti pan ieu jauh amat ternyata diberitakeun bahwa sejarak 2 kilometer lah ieu penembakna ye enjana kekikian goler deui cek babaturan atuh inggung mah hayu stres lumpat deui ye teh batak salah letres kabeh mantak masya Allah di ditu mah stres ge perang di urang mah stres teh ditinggalkeun ku pemajikan Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah alhamdulillahirabbil alamin. Urang bersyukur ka Gusti Allah sabada urang libur sabulan leuwih hampir 2 bulan maka urang dina minggu ieu sakumaha rencana urang nu geus biasa minggu katilu setiap ba'da lebaran ngamimitian ngaji deui. Lembaran pertama orang mulayan deui ke ditutup deui bulan Rewah tak ngajina asal awal jeung akhir bae geus we cukup sakitu ke tengahna bolong ge masalah asal milu awal malaikat nyatet oh milu jeung terakhir beres geus. Rupa-rupa jelema aya nu rindu jasa kebelamat cenah ieu ka ngaji kebelamat ka ngaji rindu jasanya da aya ngaji sebab geus teu boga pagawean naon nya tani eueuh lahan ka pabrik geus teu ditarima kolot teuing dagang geus eueuh modal teu jeung tanaga lah sakieu maningan ngaji rata-rata nu geus teu boga pagawean nanyakeun ngaji bagus teh geus sakitu ge geus hebat sakitu ge aya nu ngomong pan haju ngaji deui bae macam-macam asara kakara kamari cenah urang geus ngaji deui rupa-rupa na ieu mah nu kumaha ge geus sabodo masing-masing nu penting urang ngamimitian ngemplongkeun hate sabada urang puasa kemudian taraweh macem-macem di jero bulan puasa dongeng aya nu tamat Quran 10 kali sabulan aya nu 7 aya nu 5 aya nu 3 geus hebat kabeh aya nu alhamdulillah cenah kula makan sakali bagus aya nu ngan dibulak-balik bae da Quran dibaca teu tamat teu malah neundeun ge kuari di mana boa
aya deres ge masih neuleuh Quran keneh ngabulak-balik Quran teu pati nonton TV tapi beritanya nyaho bae berarti nonton atau gitu mah kabeneran dina poe Minggu ieu urang bertepatan jeung hari kemerdekaan non gitu ngaranna demokrasi 45 Agustus. Jadi poe ieu urang rayakeun sesuai jeung kacinta urang, karesep urang jeung kitu kaburuna urang. Aya nu di istana poe ieu teh, aya nu di lapangan bae, aya nu di kecamatan, aya nu di desa sarua mengenang kemerdekaan Republik Indonesia. Hasil berjuang para pejuang baheula anu dibunuh nu ditembak karena murtil memperjuangkeun bangsa jeung nagara. Gitulah pejuang-pejuang nu gugur di medan laga. Luar biasa nyana demi anak incuna supaya merdeka. Dikenang ku urang diproklamirkeun pada tahun 17 Agustus 45 sangsaka merah putih naik ka luhur ku ari ge sarua urang mah ngarayakeunana melalui doa. Urang ngadoa mudah-mudahan kolot urang sesepuh urang nu memperjuangkeun bangsa jeung nagara nu gugur harita dihampura sakabeh. Itu kene urang ngadoa mudah-mudahan negara urang anu geus merdeka nu ku urang geus dieusian kemerdekaanna salila setengah abad leuwih. Mudah-mudahan saralamet kabehan nu ngeusina jalalujur nu ngeusina araradil nu ngeusina bener-bener jang kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat nu ngabutuhkeun soal naon bae di jero negara Indonesia ngabutuhkeun pengurus. Mudah-mudahan ngurusanana bener-bener lillahi ta'ala, teu kudu make embel-embel duit, teu kudu make embel-embel sogok, teu kudu make embel-embel pamere, bener-bener niatna lillahi. Ngan tah ngomong ngan. Ya kan coba buktina. Nu lillahi ta'ala ngurusan rakyat mana coba beungeut na jeung irungna hayang neuleuh. Aya ngan gula can manggih. Tapi nu jelas mah aya bae. Mudah-mudahan nu jujur supaya tambah jujur, nu adil supaya tambah adil, nu encan jujur jeung can adil supaya jujur jeung adil. Sehingga urang anu nyicingan nagara ngarasa tentrem, ngarasa tenang, ngarasa senang. Bejana bensin ge geus eueuh ku hari. Tuh kan mulai kan. Alhamdulillahirabbil asal ganti bae kepala negara beres bae, baju beda bae. Eta kekarak hiji. Kedua menjadi perubahan nilai duit, nilai uang. Nomor ketilu sistem perekonomian. Tapi per detik ieu urang can boga calon presiden. Muasi kere di urusan jang mimpin urang pangodokan, urang ketos ya, urang lembur can aya nu muncul. Wallahu alam kadituna kumaha. Nanti kurang tetap ngadoa baik. Embusan-embusan geus aya, embusan-embusan. Malah ka dibejakeun. Malah ka dibejakeun lantaran aya kekhawatiran. Lain lalagaan ieu mah.
meureun sepanjang Indonesia mencalon-calonkeun presiden kakarak ieu nu alot kakarak ayeuna ka tembong kabeneran jeung kabohonganana kanyahoan ku urang kenakalanana jeung kitu kanyahoan segala rupana. Nah ieu sagedeung deui bakal urang boga presiden anyar. Saha cenah kieu dirahasiakeun keneh. Tenang we lananan. Urang mah pokona mah nu tatadina dagang atuh dagang deui. Nu tatadina tani atuh tani deui. Tatadina maling atuh maling deui. Biasa bae. Babalik ka pagawean urang masing-masing. Deuk saha bae nu jadi presiden. Enteng na ngomong mah kitu, tapi ku urang bakal karasa. Sebab di negara mah kumaha presidenna, kumaha nu nyekel negara sebab eta nu nyekel kendali supirna. Zaman Soeharto kitulah karasa ku urang. Begitu ganti zaman Gus Dur karasa cap bae tararis. Zaman Megawati panas deui. Ieu nya hoti is jauh panas kaharep. Wallahu a'lam. Tah ieu urang menghadapi berbagai-bagai di negara urang. Dedengean anu pohara urang mah di urang nya puasa taraweh dahar tambah biasa 2 kali lantaran puasa jadi 4 kali persiapan jang isukna nya buka nya tas taraweh haju penting setik dahar deui saur deui dahar deui 4 kali mentak memeh puasa ditimbang awak aya 60 kilo barang mantas puasa 95 kilo. Tama majeuna diakur jeung Mike Tyson ge diadukeun. Lintuh. Jadi kuduna mah hasil puasa teh nguruan tatadina 60 jadi 40 eta puasa bener. Tatadina 70 minimal jadi 60 ta eta puasa beneran. Tapi aya di Pasir Gadung. Di Pasir Gadung aya keur memeh puasa 75 barang tas puasa kuari 35 ngan di rumah sakit. Kuari diimpus kene. Geus urang mah bersyukur mudah-mudahan puasa urang ditarima, taraweh urang ditarima, seluruh peribadahan urang ka sedekah-sedekahna ditarima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bu dedeh di negara batur mah geus Mesir, geus Syria, tambah di Palestina. Beri berita-berita anu datang ka urang mah ditayangkeunana hanya sepihak lantaran nu boga sumber beritana Yahudi. Oh berita-berita anu arah asli datang ka urang eueuh. Berita Mesir teu asli, berita Syria teu asli, berita Palestina teu asli. Hese ayangna ngan berita nu asli. Kumaha nu sabenerna kajadian di Palestina asli urang teu nyaho. Lantaran sumber beritana urang ti sepihak ti Yahudi nu boga kitu satelitna gara-gara di urang dijual satelitna mantak teu nyaho berita nu asli. Berita Mesir kos kitu teu puguh kumaha juntrunganana, Syria teu nyaho juntrunganana kitu keneh, Palestina teu nyaho juntrunganana lantaran di Indonesia eueuh nu ditunggu berita keaslianana. Di dieulah karasa eueuhna Gus Dur. Baheula masalah kajadian bae. Kurang di Arab-Arab iraha ya Gus Dur muncul. Asalnya na ngomong bae cair nyaho aslina eueuh nyana urang bener-bener kehilangan saha nu ditunggu berita keaslianana kuari saha nu ditungguan kuari berita aslina eueuh urang nungguan NU milai NU na nungguan Muhammadiyah takabur
nungguan ti parpol koskar itu boro-boro nyaritakeun keaslian berita luar negeri ngatur posisinya nage aing di mana riweuh disahayu kuari ilmuwan mana nu ku urang didengekeun ceritana nu asli nu urang percaya di organisasi mana ti ilmuwan mana urang ngadengekeun di Indonesia mantak atuh geus we bisa berita teh kuari panyaho-nyaho panteu-nyaho jadi ti urang jeung urang we ngobrol teh media geus disundatan berita teh 20% ge buah aya buah benerna 80% kabur lipisi atuh kitu keneh jelema nu ngarobrolna teu bisa dipercaya. Haji urang ieu kasaha coba bersandar jang berita hese. Ieu berita teh kumaha nu sapuguna geus kuari mah neuleuh di televisi bae kabeh kejadian Mesir, kejadian Syria, kejadian Palestina. Sedengkeun eta berita teh ya nu bogana Yahudi. Eta geus urang mah dibobodo. Nu kajahoan ku urang mah atuh kematian Palestina diberondong dibom sekian ratus sekian ribu berita Yahudina nu paeh sabaraha teu nyaho urang apa nu paeh hiji-hiji acan mah nya perang nu paeh perang mah kajen nguku bage meureun 10 hiji mah aya bae tapi berita sugan Yahudi ngagoler kabeh beritana Palestina bae nu malalodar nu pararae Yahudi nu paeh hiji-hiji acan perang Irak nu parae teh orang Irak bae ai multi mana nu paeh hiji-hiji acan masa perang nu paeh di urang ge gelut memperjuangkeun limbah nu paeh aya eta sakitu limbah eta teu komo ieu badana bagi sabilillah di Palestina asal paeh seuri anakna paeh di Medan Laga bapana ngadoa masya Allah mudah-mudahan kula nyusul coba eta nu berita ka urang mana coba nu careureukna bae nu ditayangkeun teh padahal di Palestina mah begitu paeh nyana seuri lebih duluan mereka dia langsung ke sorga aing macan puguh coba eta nyana geus boga tekad paeh sorga. Masya Allah karim itu tesieun datang ka kuari diberitakeun orok-orok para raeh geus moal aya deui bakal neruskeun Palestina di mana horeng pemuda jeung pemudi beak dibom ka dituna geus moal aya nu ngalanjutkeun deui bohong kabohonganna kumaha nu biasana tilok anakan ngadadak anakan nu biasa reuneuh hiji eta mah aya aturan 4 sakali lahir kakawasan Allah subhanahu wa ta'ala kumaha eta jihi kuari mah 2 4 anakan teh ngajuru bahkan leuwih dahsyat deui di urang can kawin ge anakan eta leuwih dahsyat di urang mah khariqul adat tah mah budak ngan nu di ditu mah sorga nu di dieu mah jahanam tah mah tuh eta kamonesan Indonesia leuwih tibatan di Palestina onam anakan aya bapaan di urang mah eueuh geus model da pokona Indonesia mah. Mantak Amerika resepkeun model amat cek ini. Tuh. Nauzubillah min zalik wa min zalik. Nya kuari berita ISIS. Luar biasa. Datang ke Muringkak Bulu urang teh. Nya ieu mah sakadar bae. ISIS eta adalah prajurit Osama bin Laden. Nu baheula memperjuangkeun Irak katangkep ku Amerika bawalah ke Amerika lantaran hebatnya sajelema ditembak teu daek paeh digodot teu paeh adu kekuatan diadukeun jeung Amerika 40 Amerika ngagoler kabeh hebat ya budak bawa ke Amerika cuci otakna terus setrum dicuci dieusi lah lantaran kehebatan ilmuwan Amerika digodog dicuci dalam jangka sabaraha tahun berubahlah manehanana
berarti kuari dieusi bahwa di otak teh kudu aya khalifah. Berarti kudu beat. Nah, sahabat nu teu beat kanyana tembak. Bunuh. Lantaran geus pol jasa kos kituna dikencarkeun. Nyeun lah organisasi Amerika teh ngaranna ISIS. Eta teh bahasa Inggris. Di urang mah lain ISIS ice ege. Jadi hampir sarua tah nulis ISIS. Tah dikaluarkeun bareat jelema nu barodo. Mulailah datang ka mujahidin. Mujahidin kita beat lantaran ieu teh endek yeun khalifah. Nyana. Loba ye endek yeun khalifah HTI, endek yeun khalifah wallahu alam, akur jeung teu nu jelas mah seperti gitulah. Tah maka mujahidin dititah beat teu daek, nu teu daek dibunuh harita kana ceger tembak. Masya Allah. Lompatna ka Syria, datang ka kiai titah beat lantaran ieu teh memperjuangkeun agama. Nu zarah tembak lantaran ieu ngagungkeun nu geus paeh, musyrik ka Allah bae. Ujung-ujungna engke nu toab ge dibunuh, bahkan Baitullahna dirusak lantaran tita ibadat teh ka Allah. Ieu jelema geus mempertuhankeun Baitullah, tembak. Geus sabaraha puluh kiai nu ditembak. Yaman ditembak, Syria kiai ditembak, di Irak ditembak. Hebatna Amerika teh kos kitu teh yeun ISIS. Atuh sababaraha mujahidin geus katembak, mungkin ratusan. Resahlah di Timur Tengah. Cuman cek ahli politik, kok dimunculkeunna ketika Israel terdesak sih? Urang mah teh nyahokan berita teh ngan saukur Palestina bae. Anu terdesak iya hakikatna asli nama Israel teh eleh. Terdesaklah Israel, dipunculkeunlah ISIS, kan model. Kos gitulah beruntun batur mah. Urang mah nata urusan perekonomian, perpolitikan mun ieu ieu mun ieu kieu ieu main catur bae. Lamun ayeuna Jokowi nu menang menteri agama saha, menteri perekonomian saha, menteri geus ditata rancanganna. Lamun ayeuna Prabowo nu jadi saha nu jadi menteri saha nu jadi eta lah ketika akur teu akur bakal ieu ganti eta kos kitu batur mah strategi perang. Nah lamun Palestina terdesak moal dimunculkeun ISIS, ketika Palestina ngadesak Israel dimunculkeunlah ISIS. Dunia resah geus lain ka Palestina deui lantaran mujahid teh ditembakan. Yaman geus aya 20 kiai. Di Syria geus aya 30 leuwih kiai. Di Jepang geus aya 18 mungkin 20 kiai. Nah, datanglah berita ka urang di Indonesia geus aya 2 titik ISIS. Nu bakal ditembakanana ieulah kiai nu sok pidato. Mulai hiji Pudoli. Sak bodole ngomal ceramah mal berit mal ceramah dia sabaraha teh ceramah dageun teh target teh pokona lo tahu. Ieu geus sararese ku ari tah resah kiai resah. Mulai Abu Bakar Ba'asyir kok narima aya naon sih aneh karena kedatangan ISIS sedangkan kos kitu patut ISIS teh ditinjau dari segi membuat khalifahna. Urang satuju lantaran jangan gempur kafir, tapi lamun ditinjau bahwa ieu ISIS teh lain kafir anu dibunuhna endahan mujahid kiai ustad dibrondong masyarakat teu tedek beat paehan mungkin geus ngarebu meureun. Resah kan urang ku ari. Tapi Allah Maha Kawasa anehna asal manggih kafir ditembak di kujana. Aya tentara Amerika pan babargan jeung nyana ISIS mah. Malik ka nyana ieu ditembakan geus sabaraha ratus di sarua bae. Yahudi ditembak deui karena sedeugeun jana kan gak hiji jeung Yahudi. Malik Yahudi ditembakkan cak Amerika pan kiamat ya. Wah, berapa ya urusan dia? Geus sarua.
Islam ditembakkan, kafir ditembakkan, sedangkan nyana lamun ditembak teu teurak. Dipencit kita teurak dipencit. Ieu kuari kesulitan, maka larinya na ke Irak, digempurlah Irak ISIS-na ku Amerika. Di mana baik kuari aya ISIS digempur ku Amerika, buatan Amerika, kuari nu ngagempur Amerika, sia mah. Cek Amerika teh nyieun-nyieun bae. Kita ke Amerika diembung, sedangkan senjata nu geus dikiriman ku Amerika loba jasa. Di awal ge kan geus kanyahoan ku ahli strategi mah tembak. Kiai deuleu kitu peluruna. Begitu dipeluru deuleu oh buatan Amerika, berarti buatan Amerika. Geus kanyahoan ti awal ge ngan di gitu dirahasiakeun. Ku ari mah geus lain rahasia deui sebab tentara Amerika na parae. Bingung cek Amerika kudu jadi malik ieu. Bedana cenah ieu. Ka Amerika siap ngendek nembakan orang Amerika. Ulah sakieu ulah ka Amerika aing pararae. Aku ari ger digempuran ISIS. Kan Islam keneh nu anu hancur mah. Di Irak geus hancur deui berarti. Di mana aya ISIS digempur ku Amerika nu hancurna Islam deui. Nah ku ari keur meujeunna kos kararieu lah kaayaanana. Ieu ISIS pohara jasa. Cuman geus loba nu beunang katembak lah anak buah nama tinggal ieu nu aslina nu hese jasa di mana nya aya ditembak di mana aya nya dibom sedangkeun nya babarengan jeung Islam. Nah kuari keur eueuh di tangan di Syria eueuh di Palestina eueuh di Mesir eueuh keur kabeh ge di Baghdad ditembak dibom eueuh ternyata aya di Cikupa. Mantak sehingga ada itu Cikupa sih ada di Citra sehingga ada biasanya bom nyasar tadi. Guys, ulah sok kuling ka Citra, loba tukang jagong di sing ada. Cerita karamean dunia seperti eta ieu secara global mah seperti kos kitu. Palestina teh terus-terusan kuari dek ngahajar Israel. Lamun carita hawa nafsu mak geus tanggung. Ngan lain cerita hawa nafsu, cerita memperjuangkan. Kuari geus kadesek Israel teh aya. Nu paehna ribuan sarua bae. Sadegeun nya mah pan saeutik. Jadi kuari aya sisa-sisa ada saeutik ge. Aju salah letres deui. Salah letres tentara Yahudi teh dikiriman ku Amerika 20.000 ti Amerika. Datang ka ditu umpung perang. Tentara Amerika salah letres deui sarua. Maha kawasa Allah. Hese urang menceritakan maha kawasa Allah dikirim ti Amerika ke Israel datang ka ditu embung perang. Ya kumaha coba ayo. Cak panglima Amerika terus dia dikirim ka ditu tita perang urang embung. Panglima bae cenah turun ka dieu. Kuari embungan perang. Nu mantak embung kunaon? Lantaran kadang-kadang aya prajurit datang secara gaib. Langsung nembakan kente ditembak kabeh saparo aya ngobrol jeung nya disingcieuna deuk kumaha teh stresna perang sia hayo sia neraka dihareupeun sia nya kan bingung stres lah nu aya satu kadua boga senjata anu 2 kilometer leuwih bisa nembus ieu Palestina aneh 2 kilo. Geus tenang-tenang we kieu tentara Yahudi teh dihajar ti jauh. Cep, golepak. Coba. Cek nu sejen ti pan ieu jauh amat. Ternyata diberitakeun bahwa sejarak 2 kilometer lah ieu penembakna. Ji. Enjana keur kikian-kikian goler deui. Cek babaturan atuh inggung bahaya. Stres lumpat deui. Ji, teh batak salah letres kabeh. Mantak masya Allah di ditu mah stres ge perang di urang mah stres teh ditinggalkeun ku pemajikan stres sarua bae. Waalaikumsalam. Dari mana mas? Baru jadi kula ti anu kunaon dia ka dia manta cai kiai kunaon pamajikan kula milu mudik teu bebeja deui wah stres ku hari pamajikan anak milu mudik jeung batur tanpa bebeja ka salakina bodoh teu lalaki kos kitu. Pamajikan milu mudik jeung nu sejen kawin 3 sekaligus. Yo, peleran sama budak.
lo ayo jejerkeun pamajikan datang tah sibada sia milu mudik jeung nya tah aing tilu geus kawin deui tah geus stres kan pamajikanana dua stres salaki dan suami stres duanana macem-macem sebab stres. Nah iya sepanjang Ramadan kemudian Syawal urang mah ngeunah dahar ngeunah nginum ngeunah sare mudi ka Jawa Tengah Jawa Timur nu kaseberang balik deui ka dieu di batur mah keur mempertahankeun sejengkal tanah supaya ulah beunang ku Yahudi pararaeh anak incuna jol bae kamari tanpa diundang orang Palestina datang ka dieu pan model eta aja bangona tenang we nyaritakeun perang ya perang mah biasa bae cenah syuhada yang telah gugur sudah duluan ke surga caknya yang di Indonesia mah yang menonton belum tentu ke surga je beneran sih yang ngomong ya tenang dek naon teh jadi orang Palestina ka dieu dititah ku guruna teu sambaragat jada boga guruna di Mesir boga guruna di Afrika boga guruna di Palestina di ditu nu guru kahiji Palestina kedua Mesir tilu Afrika kaopat aya di Indonesia kemudian masih kene aya deui di Yaman mantak engke nya bakal ka Yaman ka guruna deui nah ieu datang ka dieu titah nempo nyana ku guruna sarua diantarkan embung jangan mah kedatang ka dia sorangan balik sorangan wallahu alam Palestina apakah dekat pengodokan ya orang itu tahu misteri ya tamu wallahu alam atuh buahnya buah henteuna teu nyaho urang mana di mana cicingna di mana dumukna guruna ditanya saat teu ngamejakeun rahasia cek dan tuh engke bakal datang deui ka dieu ceukna kumaha diperintah ku guru urang teka Palestina tapi orang Palestina nu ka dieu aya naon di Palestina teh aya Libanon terkenallah Lubnan gunung Lubnan eta teu terlalu luhur didinya lah perkumpulan para aulia Allah sadunia setiap ayana naon kumpul nunggu perintah ti Gusti Allah numpetak perang Palestina kuari mun ku urang dijabarkeun loba keanehan-keanehan geus puguh bom-bom anu ditikrek-tikrekeun ku nu gaib berupa kuda lain hiji lain dua bom kapal gitu keneh nu diluncurkeun tanpa awak ditepak wae kitu ngaguling ragag bingungeun Yahudi aya deui ketika perang aya nu merehan bae korma jelema ti mana meureun datang aneh ketika perang kan lapar jol bae jelema lain make pakaian tentara make pakaian biasa mawa salipi kan salipi mah apa no teh urang saketi meureun teu mawa salipi ya enggak babagi korma deuk model atuh pada teh di Libanon mah di Palestina mah aneh dibabagi kunyana eta prajurit jeung tentara bingung jelema ti mana eta mawa korma muncul teu make pakaian tentara sedangkeun teu bisa asup orang asing maka dinya makanan ge sulit tapi nyana bisa ngababagi ke geus beres dibabagi caina sering saeutik di inuman kunyana ke eueuh deui deuk kumaha coba ieu mawa bener-bener bawa salipi ya mah Cameron gitu tah ya Allah ya Rabbi masalah kajen kuku mage mun lain urang saketi kajen kuku mage urang kadu merak eta atau kadu hejo aneh kan anu di jero nu katutupan di terowongan eta teh kapan di barere kormana sapoe teh hiji jadi sabelah isuk-isuk sabelah deui jang sore di dalam bulan puasa jang buka setengah jang sahur setengah eta teh korma hiji geus dipersiapkeun sedengkeun cai makan eueuh cai mah teu dibere teu nginum makan hese kaanehanana ketika hendeuk nginum eta batu-batu kalaluar cai teu diberitakeun kan ka urang leg-leg ku sia TV berita kos kitu aya teu eueuh ayo ku sia leg-legan ka TV HP nu aya cangcut malulu puguh di HP mah
itu keadaan Palestina emang kumaha gitu. Masya Allah. Oh, ketika aya nu ngahalangan eta teh mobil tank baja, jadi jalan teu bisa keluar. Ketika tankna berubah, keluarnya dianggap geus pararae. Lantaran sabulaneun sedengkeun ieu geus 40 poe, begitu kalaluar kaget. Asli apa ririwa? Nah, begitu ditanya asli, kok bisa kuat seperti eta lah. Jadi di jero guha teh aya nu merean korma, aya nu merean cai. Keanehan Palestina emang kumaha montok buki dahsyat bae ngalawan ka Israel teh. Lantaran naon? Orenganan teu kudu aya nu mere, teu kudu usaha. Ketika Allah kitu deuk mere melalui batu, melalui orang asing dan lain sebagainya. Per detik ieu masih kos kitu. Cara ricing ke lapar jol bae jelema lain orang Palestina orang luar mantak cena banget nama orang Indonesia beneran aing masih seru sih banget deh orang Indonesia rupa ada orang Indonesia pakaian orang Indonesia merean mantak di Palestina di ditu terkenal orang Indonesia. Orang Indonesia terkenal. Nah, ieu orang Indonesia na urang mana? Teu nyaho ieu urang mana? Ieu urang Indonesia nu ngababagi korma. Nyana geus jauh nu bantah kayak urang Palestina ka dieu ge. Berarti kan teu sembarangan. Di ditu anu ngababagi korma, beungeutna ieu kos urang Indonesia. Nyana ngobrol beureun di ditu. Oh. Minan ente, di mana ente? Ternyata nyana teu bisa bahasa Arab. Saya mah ngaing meti kulon. Oh, kulon ya berarti. Asana ieu mah. Baduy ngaing-ngaing kieu mah kan. Eueuh beritana seperti kieu eueuh beritana. Pernah aya nu merean roti segala rupa, sebelah sewang. Montak istimewa perang Palestina ku ari paling dahsyat. Terus serangan-seranganna luar biasa. Berita ke orang hanya separuh berita. Ternyata di itu aya orang Indonesia loba. Di Palestina orang Indonesia loba. Keur mejeunang deuk nembak kieu toh. Cek. Mencar gua aing nu nembakna. Isi orang mana? Allah ngomong. Atuh teu ngartieun bade itu Arab ieu Sunda. Iya tuh diantep gitu ayo guys. Tembak kena beres bikin deui lep eueuh ieu kabodelan kepala perang Palestina teh seperti kieu nu batak Amerika kewalahan layeuna senjata beak tentara Israel ge beak dikirim ka ditu teh daek perang mentalnya na gencetan senjata nu minta gencetan senjata kan Israel lain Palestina tertanda terdesak berarti. Orang Palestina mah dek menang dek eleh perang terus bae kan. Pokokna aing mah perang menang eleh perang terus. Ari Israel targetna kan menang, orang Palestina lain, eleh menang perang terus. Mana hese teh mah kos kitu mah. Hese teh mah kos kitu batu. Aing mah urusan perang menang atau eleh, penting perang terus. Masya Allah dinasehatan ku Mesir, ku Syria dan lain sebagainya. Teu bisa. Dek milu perang hayu, henteu nonton. Lain lalaga urang mah kuari berita teh anu dideuleuna nu parotongna nu katembakna teu nyaho di medan lagana kos kumaha sebab eta mah nu teu perang pan anu ditayangkeun mah nu teu perang atuh tah mah masyarakat leutik ye cek otak urang ge kok geus kitu amat di medan lagana tuh coba sorot tayangkeun eueuh nu disorot teh anu jelema hararees nyusuan atuh kos kitu mah ditayangkeun dada tuh pasti paeh. Ditembak ku boro-boro ku senjata ku pepletokan teh paeh. Nu di medan laga ku sia tah tayangkeun. Eueuh pan teu ditayangkeun. Je, kaadaan batak tara renang we. Model segala ngaroko Ji Samsu. Menang di mana eta Ji Samsu? Lamun lain di Indonesia kan hese. Indonesia tuh kayak gitu. Ganti orang mana orang Indonesia ada teh orang. Wallahu alam. Kos gitulah kejadian seputar perang Palestina. Mantap ke ulah kaget besing ke di dia anu dikirim ke Palestina. Ditunjuk ke kukulat. Berangkat ya.
ngan sasalaman we ka indung bapana nyaho teu balik deui bae geus pokona. Tapi loba ieu nu geus daftar. Geus kula siap ke jegei. Siap berani amat hutang gede jasa. Aing bandingan perang we lah ka ditu. Aya deui kula daftar cenah Kiai. Kula emang pamajikan derek cicing di imah. Maning perang bae guys kali itu. Jadi motif nu perang teh ka urang macam-macam nu gede hutang ditinggalkeun ku pamajikan, anu bobogohan diputuskeun. Tah frustasi ngaranna teh mah. Tapi nu jelas loba keanehan-keanehan lah seputar perang Palestina per detik ieu. Bahkan loba Yahudi nu asup Islam. Ararane ieu mah. Muncul ISIS jang ngiruhkeun suasana tetep bae nyana endahan berbalik tembakan Yahudi ngan modelna ku ari mah saha bae ditembak jadi kan risi aya Islam tembak aya Yahudi tembak aya Amerika tembak aya sia maksudna naon ieu tembakan bae aya manuk tembak sia tepuguh maksud ieu ieu ISIS. Nah di urang teh geus aya ISIS teh sarajan digembor-gemborkeun di Bandung ketika ceramah di masjid jangan terpancing oleh isu ISIS. Terus di Jawa Tengah jangan terpancing oleh isu ISIS. Terus di Surabaya jangan terpancing oleh isu ISIS. Belum tentu ada kumaha kapan Abu Bakar Basir geus menyatakan ada. Berarti kan aya. Nah, kuari keur digodog saha anu bakal bisa numpaskeun ieu ISIS nu geus aya di urang kuat jasa kayakinanana. Nah, mantap kuari keur dipertimbangkeun andai kata Jokowi nu menang bisakah nyana numpaskeun ISIS. Seueur siapa heran. Bangun teu percaya teh gitu. Andai kata Prabowo mampukah dia? Iyalah nu keur dipertimbangkeun terus. Jadi lain urusan kalah dan menang lantaran ieu pergolakan di Indonesia kahareup aya sababaraha anu ngarecokeun. Hiji kadua ieu bakal RRC milu di Indonesia. Lantaran Jokowi didukung oleh RRC berarti Cina mentek Cina 100% ngedukung Jokowi. Hiji-hiji acan Cina anu milih ka Prabowo. Di dieulah ditilihat cek ahli politik kok jadi kieu cilaka ieu bakal kaharep keur digodog lah kuari. Tenang, kalem heula. Kalem. Emang kieu milu atuh aing mah milu di ditu di sawah. Itu penting nu mamana ge kuari bakal beat lantaran kahareupna pohara. Urang mah sakadar memperpanjang kontrak Amerika lah dan lain sebagainya lain eta, tetapi kahareup geus kanyahoan bakal loba gerakan-gerakan saha nu bakal mampu. Sebab ieu peperangan berlanjut di ditu. Lamun terus di ditu milu Mesir milu, Syria milu ka Palestina, Turki milu didinyalah bakal milu sababarahan negara di antarana Indonesia ge luar biasa kan ka Palestina bakal milu. Nah ieu saha ke anu menjembatani mantap kuari nu boga pencak gara siapkeun pencakna jang naon kiai jang ka Palestina lain ngeupuhan bapa bae minimal malah rame ya urusan negara urang menceritakeun negara seperti gitulah encan perpolitikan perekonomianana perbudayaanana lamun urang nyaritakeun Inggris perang teh kan butuh biaya. Israel ngebom Palestina butuh biaya sabaraha hiji bom biayana meuli bom ti mana tah eta teh anu ngabiayaan urang ketika urang belanja di Lipo kan eta teh boga Bill Clinton didinyalah dana dicokot per benda sabaraha persen dibawalah ke Amerika pakai ngebiayaan Israel nu dibunuhna Islam Palestina nu ngebiayaan anak urang. Ayo ya lebaran kamari kan baralanja Indomat teh teu boga umat Amerika dua sekawan Amerika kula pernah dicaritakeun ka mana-mana kuari per satu benda aya jatah lah
Jang 2 hiji kristenisasi pembuatan gereja di Indonesia, nomor kedua di samping pabrik-pabrik eta Indomat, nomor kedua dana tersebut dikirimlah ke Amerika untuk membiayai Palestina, untuk biayai Israel. Orang mereka bulu kan lamun kos gitu. Satu sisi orang butuh balanya ka Indomat, satu sisi orang di jerona kos gitu. Baheula mah aja pabrik-pabrik ya ikat, ya engsel, ya anu eta teh pan geus kanyahokeun. Di jerona teh ya aya dana untuk kristenisasi. Nu digawena orang Islam. Jago bahada ya tuh, memang kos gitulah perputaran perekonomian jeung perpolitikan. Pantak kuari anu paling ditinjau anu teu pula pilu. Sanu teu pula pilu? Salap. Di Irak aya salapi, di Palestina aya salapi, di Mekah sanajan Wahabi ge aya salapi nu baheula mah Said Maliki terkenal kuari ku putrana Said Abdullah. Kemudian di unggal negara salapi teh aya bae. Nah, paling loba salap itu di Indonesia. Di Indonesia membuah pahara jasa. Di Irak aya tapi terlalu loba. Di Palestina, sanagara Palestina aya hiji doang salapi. Pondok pesantren salapi ngan hiji. Nu lain-lainna formal pendidikan non modern. Di Syria di non Yordania. Di Yordania nu sakitu deukeut jasa tah. Ka Palestina teh deukeut, kemudian negara kelahiran para nabi. Neangan nu salapi hese. Neangan nu salapi teh hese. Kula nanyakeun teu nyartieun, kula nanyakeun sababaraha nu ditanya, ayalah nu paham. Aya ge hiji dua doang, leutik di sisi saeutik. Etalah carita salapi nu menjamur mah di Indonesia doang. Mantap ketegeran Indonesia luar biasa. Negara lain mah dijajah ku Amerika. Setahun 2 tahun berubah. Urang dijajah ku Belanda baheula 3 abad, ditambah ku Inggris, ditambah ku Jepang. Tetep bae mau kaneron bae. Terubah. Urang kulon atuh biasa bae. Polong kos gitu. Urang Tangerang kos kieu bae. Urang Garut kos gitu bae. Eta dek ngebalikeun budaya pang babari-babarina, tapi di Indonesia mah hese. Hese urang Indonesia mah. Bangun huae. Tapi nyana mah kos sireum, cek urang Bandung teh mah sireum ge katincek mangegel. Eta teh pribahasa ulah kieu sireum katincek atuh paeh. Ulah kitu. Teu bahasa teman-teman lain pribahasa. Tuh sireum ge katincek-tincek teuing mah ngegel. Eta teh bahasa priangan. Mandak urang Indonesia mah sanajan huae, ye we gelut batu hayu bae. Deuk eleh deuk menang. Boro-boro agama di Indonesia mah awewe be digelutan. Perebut awewe segala. Penteu etis eta kos gitu. Di mana mah eueuh di Indonesia doang. Mending mun diperebutkeun geulis henteu deui. Nya nyungir deui. Nah ieu seputar urang bulan puasa kajadian seperti kos itu masih berlanjut. Tinggal orang nonton anu bohonganana, nu semina, nu semuna, asli nama tetep hese. Hiji jelema nu ngajelaskeun tentang nu asli. Berita nu asli, urang teh haus hayang berita asli na kumaha. Bagdad kumaha keaslianana ku ari teh nyaho setelah teh aya Gus Dur kabehan di Indonesia kehilangan. Naon sebab sumber berita asli nu? Sabodo teuing nu penting mah urang kuray mulayan urang tadarru babalik ka Gusti Allah melalui pengajian. Urang cas deui pemikiran urang supaya gairah ibadah urang leuwih mantep, gairah urang leuwih prima, kayakinan urang beuki mantap. Urang mun geus boga yakin ka Allah teu sieun ku lapar, teu sieun ku panas, teu sieun ku situasi jeung kondisi kumaha bae. Hiji bae Allah Subhanahu wa taala. Ketika geus tajalli ialah dunudani in fatadalla fakana qabasaini au adna. Lamun urang berangkat ka Bandung ninggalkeunana lembur. Nu ditinggalkeun ku urang teh lembur daerah-daerah
Ti dieu ninggalkeun Kabupaten Tangerang, Jakarta, Bogor, Cianjur, Sukabumi, ada larang, datanglah ke Bandung. Urang mun ka Bandung seperti gitu. Urang deka Mekah ninggalkeun negara Indonesia, ninggalkeun Malaysia, Singapura, ninggalkeun Dubai, Abu Dhabi, Yordan, ninggalkeun berbagai negara. Terus asup ka Jeddah, ninggalkeun negara-negara. Ketika urang hayang wusul ilallah, ma'iyah ke jadi aya sifat bareng. Teu bisa dihayal tapi kudu aya nu ditinggalkeun. Nu ditinggalkeunana lain negara. Lain nu ditinggalkeun teh lembur ka Gusti Allah mah. Da Gusti Allah mah nu ngadamel langit bumi katut eusina. Di mana bae aya ngan teu bisa ngahiji Allah jeung urang. Teu bisa pisah Allah jeung urang. Ngahiji teu bisa, pisah teu bisa. Wacana teu kaharti, emang eueuh potongan kaharti sia mah tuh. Oh, potongan kaharti. Ke coba. Sebab Allah maha qadim, urang mah maha hadis. Allah mah nu ngadamel khaliq, urang mah nu didamel makhluk. Atuh geus teu bisa dihijikeun antara khaliq jeung makhluk. Oh, lain eta, horeng perasaan. Mantak urang kudu ngaji rasa. Coba icip-icip eta sayur, dicip-icip asin karasa. Coba icip-icip eta sayur asin, coba nu ieu amis. Coba buah ieu amis. Coba nu ieu hasem. Coba eta tanu ngadung kuluk. Naon eta? Coba. Barang diasaan hasem. Coba deuleu naon? Tai ucing. Karasa. Ngaranna ngaji rasa. Oh. Ka Allah mah make perasaan. Diawali ku iman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Urang geus iman ka Allah, dalilna ente nu mantak iman ka Allah bahwa Allah pangeran. Allah teh pangeran, nu mantak Allah pangeran. Allah teh nu ngadamel. Aya nu didamel, dalilna setiap aya nu didamel, aya nu ngadamelna. Teu kahartieun akal mun aya dadamelanana eueuh nu ngadamelna. Lumpatkeun terus saha nu ngadamelna pasti ka Allah. Urang lamun nyaritakeun tentang Tritunggal, Kristen. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Tatangga. Wah, cak Kristus jadi lain kita yang ada gitu bae. Tidak arti. Ayat kelahiran Yesus Kristus, memeh Yesus saha atuh pangeran teh. Ih, cenah manusia ngan Gusti Allah nyanding pangeran teh kadinya. Tadi teu puguh teu karuh pangeran make sundang sanding. Emang jurig newo-newo. Oh, kurang gitu-gitu. Teu kaharti urang mah sebab teu iman. Nyana mah Tuhan teh tilu, Tuhan Allah, Tuhan Anak, Tuhan Kudus, Yesus Kristus. Tilu jadi hiji. Sarua Buddha atau Hindu. Dewa Brahmana, Dewa Wisnu, Dewa Siwa. Eta irahayana dewa teh baheula nyana tapa. Sanggeus tapa saking istimewanya na tapa
pangeran nyanding ka dewa tadi pangeran sundang sanding segala rupa nyandinglah ka dewa Brahmana nyandinglah ka dewa Wisnu nyandinglah ka dewa Siwa eta tilu dewa Brahmana dewa pencipta dewa Wisnu dewa kitu anu ngaraksa menjaga pemelihara dewa Siwa dewa perusak jadi tilu dewa ngahiji mantap nyana ge sarua tri murti naon bedana jeung Kristen dewa-dewa keneh datang ka urang aya empu sindok itu bararugu etala petapa-petapa saking istimewana ieu diorbitkeun lah ku masyarakat nu ngadewakeun jadi pangeran pateuh arti pangeran jajadianan sakumaha tangkal buah daging buah daging jajadian seke ngaranna itu teh dewa seke berarti kan urang mun gitu-gitunya marah sebab teh pangerannya di dewa-dewa di pangeran lain sok nu nyiptakeun saha kumaha mimitina mana geura kitabna nyeuleuhnya anak kitab Yon nyana kitab Injil jeunan nyana lain Injil nu asli Taurat nyana lain Taurat nu asli kitab Weda jeunan nyana emang kitab Weda bah jeunan nyana bapeda menang nyana dan lain-lain sebagainya berbagai kitab jeunan nyana baca Al-Qur'an beres kabeh teu bararuguh. Nah ndeka Allah kuari lantaran geus syahadat mulai atuh sok hayang wau jeung Gusti Allah nurunkeun jang paranti nu ngawauhkeun ka Gusti Allah dimimitian ku Kangjeng Nabi Adam Nabi Idris Nabi Nuh terus datang ka Kangjeng Nabi Musa Nabi Isa diakhiri ku Kangjeng Nabi Muhammad Anjing Nabi teh dek ngawauhkeun makhluk na ka Gusti Allah yu urang ka Allah make syariat datang ke ka Allah aya deui hayang nu leuwih istimewa yu urang ka Allah make thariqah datang ke ka Allah di akhirat cuman ke datang di dunia mente kitu bae sakitu aya nu hayang di dunia keneh geus datang ka Gusti Allah wusul ilallah hakikat Kangjeng Nabi teh mawa syariat thariqah hakikat aya nu datang ka syariat doang kos urang kieu wudu bari culak cileuk salat bari culak cileuk keur salat aya nu liwat susuna gede dideuleukeun Salat aya suara musik ilu joget keur salat aya nu marhaba kabawa ku nu marhaba keur salat macam-macam keur salat teh macam-macam nu tadina eueuh araraya jak keur teu salat mah henteu ieu lah salat urang mana pokona urang bagus syariat ngaranna zahir doang rapi zahir nama wudu salat, puasa, zakat, haji. Emang etalah jang paranti ka Allah bisana sakitu. Geus saya datang ka paeh kos itu bae. Salamet sebab aya syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asa kurang puas kos itu teh ibadah teh naik make thariqah. Geus ngaleuwihan suluk berarti ayeuna mah maka perjalanan khusus sok geura mulai loba larangan-larangan teu meunang ngahiji jeung ahli riba teu meunang ngahiji jeung ahli zalim adapun zahir mah pek bae ngan hate di ka Allahkeun di kasor di ka akhiratkeun di dunia babarengan kadeleuna jeung masyarakat di dunia bareng babarengan kadeleuna jeung pemerintah tapi hate akhirat
Oh kos gitu babari atuh urang asupnya ka Golkar zohirna doang cenah batin nama ieu asal dibere diterima asal dibere diterima jajak kabek kieu boloon teh mah kos itu torekat tampilingan teman nu ngaku torekat kos gitu bah ieu cuma mah lain ka Golkar petilu bebeskeun ieu mah lain petilu VKB rantai nu bener kabeh ge teu meunang norikoh maker ka Allah mun syariat los teu atas nama torikoh ieu mah bersyariat los mah kos kitu mah sebab atuh bersyariat mah dikhawatirkeun ka surgana ge ka surga ngan ka neraka heula mayoritas sakadar dikumbah doang digubiag tuh masalah sabira dibersihan doang atuh janjanana ge di ka surga embungeun jependi wayahna ka surga heungkeul aja geuna henteu teu sanggup ka surga kunaon surga geus bersih emang aya ngaji ieu kudu ikubah heula di jahanam ambo budak di roskam heula nyanana ge embungeun ka surga teh embungeun ku sebab bobolokot kos urang bae sakumaha kamari mentas ngagaru aju pemajikan urang ngagawean di kasur nu serba wow make spray segala rupa pan hairspray mah kemenyan abis segit ti ditu da wareng mah bojurig nah cek pemajikan ka dieu urang sosonoan engke mandi heula embungeun nyanana ge sebab naik ka dinya kudu bersih ieu ge haji pendi teh ka surga embung cek nya kunaon kredit can geus bersihan heula sadar sorangan nya ge sanajan ku malaikat teh dikanarakakeun nya ngagujubarkeun maneh nah gujubar euy sia kudu lolonja euy mandi cek nya nyana ge sadar teu daek ieu teh jakajahoan tina beungeut na panarideung tapi geus norekat mah mana larangan atuh ieu norekat jeung syariat eueuh bedana mah teu tah babari ngomong bae lain ngomong ieu mah teh urusanna namun kamari mah ieu urang urusan zahir aya teh kotokan bersihan aya taneuhan bersihan aya haraman bersihan zahir ku ari mah geus menuju batin oh ieu mah duit ti pamarentah kokocoranna ti ditu embung aing mah haram oh ieu mah partai jangan gugulung soal dunia bae bari eueuh anu araradil haram jang aing mah oh ieu mah organisasi teu bener ku ari mah organisasi teh lantaran dipake tanjakan doang jeung tarajer oh teu bener haram jang aing mah si itu mah kos kitu usahana haram jang aing mah embung aing mah nyana doang sorangan deka Allah mun ditanya kok ieu embung itu embung deka Allah norekat ngaranna kok batur mah peuting teh sare aya sia mah molor norekat aing atuh babari norekat kos kitu mah horeng babari pan atuh sia mah batur mah itu daharna setik sia mah 2 piring aing keur norekat ulah loba omong sia oh kos kitu nya norekat atuh heueuh norekat naon ieu ulah loba omong pokona aing mah nyaho wusul bae ka mana wusulna adi tuh namana jahanam atuh ieu beda mah kumaha maka kudu aya nu nuduhkeun atuh tentang batin teh geus digambar atuh engke awak teh di jerona nu digambar teh lain di luar urang teh lamun neuleuh zahirna mah ieu teh sirah neuleuh zahir mah ieu teh leungeun neuleuh zahir mah ieu teh dada neuleuh zahir mah ieu teh beuteung neuleuh zahir mah ieu teh kubul dubur neuleuh zahir mah ieu teh suku jerona coba batinna digambar bakal ngarupa Allah bakal jadi lafaz Allah coba ge urang kieu teh setuh tuh ieu bakal jadi Allah bakal jadi Allah anu di luar wal bisa neule sanu nita ngaji di luar iya bakal cerita ala kadar doang iya bakal jadi Allah ti dieu ka dieu
bakal jadi Allah lamun di torikoh ke iya jadi Allah digambarkan percis ke bakal narik nanti manangan lima bayangan we wungkul tuh lain Allah iya bakal jadi ti dia bakal jadi kabeh eta zohir jang ngabayangkeun batin wari di jero ku urang digambar mulai make lembutan bisa jeung henteu kumaha maneh cak guru usahakeun tahap awal ieu ka dieu tahap kadua ieu ka dieu ka katilu ieu ka dieu sok heula mulaian geus teu kudu dipotokopi kitab thariqah mah sebab taba perjalanan kumaha guru bae mere sanajan teu boga tulisanana masalah thariqah mah daripada boga tulisanana teu dilaksanakeun dibuka bae emang amil amil nam buka deui berup jari simajuru kujarang jeung gasoje sejumna jeung dalu kana weh dalu kana naon kada kamari aing ngaji pohoan ji atuh kumaha sia lain ka mana kara walipu aing mah lain walipu ja kamari ti guru walipu lain aing mah naon cak musa urang abdadi abdadi walipu dicak musa urang abdadi cak urang ribut gelut taluk padahal bener kabeh nah ieu keur carita lain kos kitu thariqah mah teu kudu boga bukuna ayo bae ti guru soga ja praktek ti guru sila sia sila kieu silana bareng sia bareng tarik nafas tuturkan beat ngaranna laksanakeun eta nya penting sia hudang ngising sia piting ngising ngisang sia ajo ngopi beres hes deui babari orang norekat itu kos itu norekat si kos itu makana guru ne kumaha lalakona thariqah mah perjalanan menuju Allah suluk disebutna di kadituna acak-acakan torekat teh haju aya di Golkar norekat teh haju aya di partai cak anu di ditu deka Allah mah akur bae dek di mamana ge nu penting karena Allah bisa henteu sia di Golkar kena Allah dibabeeteun sia ku aing je sok aju kitu sia gelut sia jeung aing tungtung nadek norekat gelut bae kunaon eta laranganana nu mantak dilarang mal bisa gitu bae sule ese-ese ieu teh dek ditinggalkeun tuh nya eta keur norekatna bae ge hese tahap awal tahap kedua wah tahap aya nu dibagi 4 nu dibagi teh nu bagi 2 sugro kubro daerahna doang teh mah adapun ka dituna dibimbing ku guru ulah ieu kudu kieu perjalanan ngaran nu mantak teh kudu boga tulisanana ongkos urang ngaji Quran urang unggal isuk-isuk ka guru bismillahirrahmanirrahim terus alhamdulillahirabbil alamin balik deui alhamdulillahirabbil alamin balik deui alhamdulillahirabbil alamin beuki parah di budak lain beuki bagus beuki parah alhamdulillah ain cak guruna tadi dia tak coba sakali di guru dibere hot nah lek bae tah ngeunaheun ieu sering-sering ki aing seubeuh cak guru teu gaji tajwid tapi praktek sok terus alhamdulillahirabbil alamin ro hasia ro lain ro balik deui alhamdulillahi rabb cak murid deuk iraha geus aing tasdidkan rabbil rabb alhamdulillahi rabbil rabb budak nya geus ngap-ngapan bae di geus sajam masih kana bulak-balik alhamdulillah rabb guru ge leuleuh cai mataan gitu mah geus trek
trek istirahat. Balik deh esuk aja deh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus ihdinas siratal mustaqim. Terus siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doh ieu budak. Menang di mana sih eta? Menang tina koran. Ulah doh, but. Waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doh siang mah. Dah tambah doh. Serik deui. Aduh, budak tilu pati, katilu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wow, kopiah nganceleng. Wah. Beres hasil dicarekan nyana nyahoha, nyahoro, nyaho tasdid, praktekna doang. Ketika ditanya mah ai eta rona kandel apa ipis teh nyaho, nu penting bunyi na kos kitu. Ketika rabbi eta naon ngaranna teu nyaho tapi praktekna mah nyaho. Ketika manehanana nyaritakeun iyyaka na'budu parcis tapi teu nyahona naon. Ketika walau do di mana posisina nyana teu nyaho tapi pas jasa didengekeun ku urang rapi amat tapi teu nyaho ikhfa idgham izhar gunah dan lain sebagainya tapi rapi bandingkeun jeung Haji Pendi nu ngaji tajwid. Barangnya namanya ho ieu ikhfa ieu izhar ieu gunah ieu bila gunah dan lain sebagainya ai prak bae ngaji Fatihah urang embung ngamakmum asa pakia-kia amat alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim wah ieu mah kudu kakedu ieu mah ieu teu bagus nyana tajwid nama rapi tapi barang didengekeun teu bagus bisa tajwid lisan praktek teu bisa. Aya anu praktek bisa teu nyaho tajwid maning mana tuh kan janu penting nama ngaji tajwid ge jang bagus mentak zaman baheula mah zaman baheula saquran diajikeun ka guru rapi luar biasa teu nyahoeun ikhfa teu nyahoeun gunah teu nyahoeun tajwid dan lain sebagainya teu nyahoeun qalqalah dan lain sebagainya tapi rapi macana. Baheula ge kitu ngaji thariqah teu nyahoeun ngaran-ngaran thariqah teh istilah-istilahna tapi nyarana percis noriqah. Kuariba lamun carita thariqah rapih jasa tapi proposal terus bae. Sumbangan ti pamarentah terus bae. Wayah kampanye Golkar nyana diharap hidup. Cak nu ditukan modar. Aduh cenah kiai urang norekat pan kieu amat ai zikir mah ambalayah loba jasa tapi kos kieu bohong nyaho lisan nyana teu nyaho praktek buku larangan ye cenah Gus Dur mah palramanjeun ulah nyaritakeun Gus dibabet sia ku aing atuh beda lirikanana antara nu geus usul jeung nu lain Gus Dur kerja di presiden emang kaunikan di dieu ka Jawa Timur berangkat set datang ke Jepara. Cek Gus Dur teh kita kesini dulu nih kesini kemana sini Gus kesini nih kesini kalau kadieu beres itu terus iya presiden ka gang nu leutik terus ini kita acaranya di sana dulu di apa namanya di Jawa Timur lagi tunggu ngomong apa terus datang aya pasar leutik mah didinya aya tukang kado kita beli kado dulu. Presiden si koski heran turunnya di mobil Mercy nomor hiji anu itu pan teu meunang kita nungguan di itu di jalan utama nyana maka dinya apa duren berapa ini duren 50.000 ini kan Gus Dur ya udah jangan ngomong-ngomong Gus Dur berapa nih 50.000 beli 5 itu ditawar deui jadi berarti 5 kali 5 seberapa aja Bendi tuh biasa ngaco kos gitu namanya
biasa bayar. Ai dibayar 10 juta. Kenyataan ya, wah. Ngageter-geter panu narimana. Ngageter diberi 10 juta. Ya, makasih ya. Cerik kan itu. Awewe. Anu dagangna awewe. Cerik jana. Yuk kita naik. Cak supir jeung ajudan beli duren 5-10 juta. Barang jadi presiden aja Gus kok jadi begini. Jangan banyak omong cak jana. Dilalaga di jero mobil. Dulu gak pernah begini kok jadi begini. Udah jangan banyak omong, udah ayo kita ke Jawa Timur sekarang. Terus di jero mobil teh ini durennya belah aja. Presiden ngadahar duren di jero mobil. Beli udah makan segini. Unik, itu udah unik. Kenyataan nih lain lalagaan. Lain lalagaan cuma kenyataan. Datanglah ke jalan utama. Wow, pengawal. Terus diberangkat lagi. Cak pengawal habis dari mana emang dulu? Jangan banyak omong gitu nah. Sekarang ke Jawa Timur aja. Nu heran ajudan jeung supir. Nyana di Jawa Timur ngomong bahasa kumaha si Cuplis jeung si Unyil. Saknyana itu tadi kita beli duren 10 juta. 5-10 juta. Nah, sekarang gini. Kita sampai ke Jakarta, nanti kita ke sana. Itu tadi tukang duren kita tanya, coba ada enggak itu sebenarnya tukang duren? Oh, langsung beres ke Jakarta, datang deh ikan kadinya. Nah, tukang duren nutup. Nanya, tukang duren yang di sini, Mbak kemana nih? Oh, dia di rumah. Di mana rumahnya? Diberi alamatnya. Sini lurus, belok, sesuai jeung tadinya. Imah nage kosong. Sasaha di imah. Nanya ke tetangga. Mas, ya ini rumah tukang duren dia. Iya, ini kemana? Oh, dia sekarang lagi ke kota Jepara. Emang kenapa? Dia suaminya itu sakit, udah 1 tahun. Nggak bisa berobat karena nggak punya uang. Kemarin ada yang turun dari mobil sedan, beli duren 5, ngasih 10 juta. Dia sangat girang, jadi suaminya dibawa ke rumah sakit. Nah sekarang sudah ada di rumah sakit. Jadi dia terima kasih sama yang turun dari mobil sedan itu. Masya Allah, sahanu nyaho tah butuh. Karena duit 10 juta jang naon gitu ngaranna ka rumah sakit sanu nyaho jeung sanu ngabejaan. Ye, pugu Haji Pendi mah batur geus ngareng-ngareng kitu dibere. Geus ngareng kita bantuan tetep teu dibere. Itu mah teu nyahoeun bere, kasih 10 juta, geus. Bu mahal jasa tama duren. Artina 5-10 juta ngadahar hiji asana sataun teu kudu dahar tah teh. Ku mahal-mahalna. Ieu mah nu jadi masalah saha nu ngabejaan. Salakina muriang 1 tahun jagus durna di Jakarta bae. Kemudian lewat kadinya heula, padahal di jalan utama kabeh titah cicing. Mungkin ceknya sak gusur setengah jam atau lebih, pokoknya bagaimana sampainya aja. Saha tah nu ngabejaan kos kitu. Masya Allah karim. Kenyataan tah makan kos kitu jelema hirup keneh kuari. Mun ditanya di ngaranna aya kabeh. Nyana ge gode kepala. Cager lah suamina, begitu cager dengan uang sakitu pas-pasan 10 juta. Nyana bebeja ke pemajikana ini lu dapat uang dari mana? Bebeja lah seperti itu. Nyana terus menelusuri ternyata Gus Dur. Nyana dek terima kasih mawa bakakak ke Jakarta. Atau mawa bakakak kan jadi dek terima kasih mangkaning make urang lembur, make sendal jepit sebelah lain. Datanglah ke istana Lego. Pegawai istana tidak boleh tamu yang begini masuk istana, nggak boleh. Gus Dur masuk, ya Gus Dur masuk, siapa bilang nggak boleh? Orang bawa bakakak sekian pancalan lu nggak bejaan bawa bakakak eta. Masya Allah, bener gitu. Gus, terima kasih, ini suami saya sekarang alhamdulillah udah sehat. Saking terima kasihnya nih saya bawa bakakak ke sini Gus, buat Agus ya. Udah saya mau terima kasih. Udah saya sekarang mau pulang lagi nggak punya ongkos. Dibere ku Gus, balik Gus ka dihitung heteng biasa. Aju bakakakna ku Gus Dur teh di pesetan-pesetan nu tadi ngalarang teh ya, tuh dihareup, dibere mentokna. Makan loh buat lo tuh bakakak.
kadang gitu-gitu, aduh sering-sering tamu yang begini, tadi larang lo. Gus Dur banyak unik baik, tuh pernah anu nyaritakan kejadian seperti gitu. Nu jadi masalah saha nu ngabejaan muriang satahun teu boga biaya hese Gus Dur nyahoin. Nah, ieu mah keur carita urusanna urusan syariat, urusan thariqah, urusan hakikat. Ieu keur carita lah Gus Dur ge ja norekat di partai tuturkeun Gus ya. Kos kituna hayu ulah jadakeun ka Gus Dur sia bae heulana. Sia mah pugu kadal ge di emam. Kadal di emam kadal. Komo rek oros mah tuh. Ieu norekat kos kiamat. Nah, ya jadi urang ulah sambarangan tarekat aya nu ngabimbing horenganan nu mantak Gus Dur waktu make ieu kukula ditanyakeun make gelang nang teh saha eta teh lain sabarangan loba anu guru-guru na mere kanyana padahal nyana mah kan teresepkeun cincin diresepnya nama lantaran hiji bae Allah tapi satu ketika dibere ku guruna pake Gus waktu manehana nandek naik jadi presiden nyana make cincin ieu cincin mah dibikeun Kanjeng Pendi hook ieu mah cincin. Pan cenah cenah norekat hook ulah loba omong. Besi mentanya na kaburu dipiheulaan bae. Nah, geus ulah nyedak-nyedakeun kana geus usul. Hese nyaritakeun nya nama. Nah, kuari mah bersyariat urang endeu ka Bandung, aya anu lempang suku sebab bisana lempang, aya nu naik sapeda sebab bogana sapeda, aya nu naik motor sebab bogana motor, aya nu naik mobil sebab bogana ge mobil syariat keneh. Mulai kuari urang ayeuna mah neuk rada istimewa. Sebab ari make perjalanan-perjalanan di sisi mah lempang sapeda motor mobil eta mah masih keneh loba luka-liku. Di sisi loba warung-warung remang-remang loba rest area kitu keneh gitu loba anu laliwat nu pingpingna nyingkap anu susuna nyingkap geus puguh dadana waduh luar biasa mantap Kanjeng Pendi maka Bandung teh asana sakedeung sebab neuleuh anu kitu bae cakena teu karasanya ya perjalanan moal karasa tuh sebab pingping di deuleu bujur di deuleu dada di deuleu. Coba lamun zikir mah asa kebal. La ilaha illallah, la ilaha illallah teh maca shalawat. Geus menang 1000 angel cenah ka Bandung. Atuh kulantaran neulean pingping sakedeung cenah ka Bandung. Atuh kumaha mata. Matana dikepar terus. Nah, eta lah loba naon kitu ngaranna awaik. Gangguan-gangguan. Mampirlah di warung, ngopilah, ngarokoklah, lapar daharlah, syariat ngaranna. Deka Bandung teh. Ketika orang naik kereta, thariqah ngaranna geus lain deui. Mulai geus teu neuleuh rest area, teu neuleuh naon ngaprit beta. Kareta mah Bandung Jakarta mah Bandung set komo argo lauma. Breuk datang. Ngan dedeleuan aya keneh sama kasisi ka gigir bisa neuleuh lembur-lembur. Di rel urang bisa neuleuh di kareta anu-anu ngan teu bisa ai mampir mah. Ngan neuleuh neuk mampir ge teu bisa yang dibalangkeun masinis sia mampir teu bisa kareta torekat ngaranna ieu mah deuk make hakikat lah geus usul ilallah naik pesawat tet dengan jarak tempuh anu hese dicaritakeunana Jakarta Bandung langsung urang naik teu neuleuh ka sisi ka gigir aya naon teu neuleuh datang-datang set datanglah ka Bandung. Teneuleuh aya rest area, teneuleuh anu liwat, teneuleuh anu dagang, teneuleuh anu datang. Urang ka Allah sarua, neuk make syariat, kudu mampir heula di rest area. Ngarokok heula. Mentek urang neuk ka Allah make syariat, aya ririungan, aya organisasi, aya partai, aya kampanye hidup. Eta karena bersyariat takos kitu tah. Tinggal laju jeung henteuna syariat teh. Aya anu kelas bawah berarti motor nyana sepeda, aya anu kelas mobil berarti. Eta mah berarti nu nyekelna jeung anu bawahanna tinggal kitu doang pada syariat kitu bae syariat. Aya teu datang ka Bandungna lantaran kempes teh lah. Kurang bensin lah. Lesu lah. Datanglah ka Bogor, balik deui lah kunaon lah cara rape aya nu kitu. Ih syariat mah kos kitu bae.
ketika toriko mungprung loba mah loba ngan geus teu melu tapi dedeuleuan aya keneh suluk garana tapi ketika geus hakikat teu neuleuh kaler kidu nah ieu nu deuk dimaksud teh wa izar tapal aina aina baina makan jihad teu aya nyaritakeun di mana Allah aya kumaha Allah antara urang jeung antara di mana Allah jihad teh aya watasolal anwar cahaya itisol ka urang tina perasaan urang deket ka Gusti Allah dunia makhluk dunia jeung makhluk teh urang deka Bandung nu ditinggalkeun teh nagara kampung urang deka Allah di jero hate ulah aya duniaan ulah aya makhlukan hiji be Allah dengan cara suluk tadi menang pituah ti guru dibimbinglah ku guru aya nu eko-neko set urangna cerdas bisalah ka ditu ku sifat zat bisifat wa bil ma'arif fadzalika haqiqatul ma'iyah etalah hakikat namanya perasaan asa jeung Allah aduh geus eueuh nu dideuleu kabeh ge eueuh nu kadenge iwal ti Allah rasa tah makos kitu teh mafi bijubati ilallah eueuh naon di jero jubah kula kecuali Allah unsi jeung Allah nya nama menghindar ti makhluk menghindar ti dunia jeung Allah eueuh nanaonan mun dibongkar dadana hatena eueuh nanaonan hiji be Allah datanglah nyana kahana hakikat ma'iyah asa bareng jeung Gusti Allah nah idhuwa subhanahu mudazzahun adil infisal wa ittisal bil hadis maha suci Allah karena Allah mah dibersihkeun tina infisal jeung ittisal bil hadis eueuh carita di mana kumaha keur kumaha jihad mana teu aya eueuh antara jeung Allah urang mah kan aya antara lantaran urang mah antara urang jeung Allah mah antara aing teu pernah teu neuleukeun ka sia sugan sadetik aing teu neuleukeun teu pernah aing teu pernah teu nyaho ka sia sugan sadetik aing teu nyaho ka sia aing teu pernah teu ngadengekeun ka sia sugan sadetik aing teu ngadengekeun ka sia eueuh antara Allah jeung urang mah ngan urangna ka Allah na naon tah nu urang ketika Allah neuleukeun ka urang teh Allah mah terus bae teu pernah teu neuleukeun urang di gunung Allah neuleukeun urang di leuweung Allah neuleukeun urang di laut Allah neuleukeun urang di kota Allah neuleukeun urang di lembur Allah neuleukeun nangtung diuk Allah neuleukeun kok urangna jarak antara urang jeung Allah antara urang jeung Allah ketika urang titah boga rasa dideuleukeun ku Allah kahalanganlah ku mio kahalanganlah ku si sarwiti kahalanganlah ku mobil kahalangan ku perusahaan antara urang jeung Allah urang kahalangan ku dunia jeung ku makhluk etalah nu kudu dipiceunan supaya Allah neuleukeun ka urang ge asa neuleuh ka Allah hayang boga rasa kitu teh perjuanganana melalui suluk piceunan eta kudu ditinggalkeun lain lalagaan paninggalkeun kos kitu teh kudu boga gunung, kudu boga guha, kudu boga jang nyepen, ninggalkeun zohirna. Sebab batin teh dek ninggalkeun ana hese, ayo zohir dedeuleuhan jeung dadengian kudu ngasingkeun diri. Uzlah ngaranna. Kos kitulah terus bae urang ngaropea batin urang teh pemikiran sehari-hari ieu teh bareng jeung di pikiran ku urang. Urang teh babarenganna jeung saha sakumaha nu dipikiran ku urang kuari barengna jeung nu dipikiran ku urang di pikiran ku urang usaha urang bareng jeung usaha urang nu dipikiran ku urang teh tani urang bareng jeung tani urang nu dipikiran ku urang teh meuli mobil bareng jeung mobil urang nu dipikiran ku urang awewe urang keur bareng jeung awewe wali mah eueuh nu kitu hiji bae bareng jeung Allah jingkrai nu kos kitu iyalah idhuwa subhanahu munazzahun anil infisal ittisal bil hadis nah nu mantak ka dieuna nah walau taro ahlun najwa wallahu a'lam bissawab.